Udah langsung aja belum masuk as-salatu. Dipercepat. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع Aina min saniyatil wada wajaba syukru alaina pada anida طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Sallu ala Nabi Muhammad. صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daramang sadayana garadu artos henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna Kota Tasik sigana keur narundutan nu ngajawab salam sawareh mah kurang pati tarik. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu, kaum wanita, kaum hawa yang menjawab salam saya doakan semoga hidupnya bahagia dan awet muda. Cuman ibu-ibu nu di tukang nu tengah jawab salam rek didoakeun ku abdi salakina sing menangkeun mamah muda. Amin teu eta. Bangga bahagia di malam ini di kampung Susukan. Pangaosan mauludan luar biasa, ada neng-neng santriah cara rantik. Grup Ijo Lumut, ikatan jomlo-jomlo lucu dan imut. Neng, mudah-mudahan engke nikah gaduh suami teh ka santri deui. Ibu sing hoyong gaduh minantu santri, ari gaduh minantu santri teh ngareuna genah teh sok geura ajaran. Sabab santri itu ibu luar biasa di pasantren, ilmu teh sagala dicari diulik. Matak geus kawin teh santri mah teu hese, mitoha koret di rukiah. Pamajikan goreng adat di adanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah cekap wae kunuti payun, patali waktos parantos setengah salapan. Sabetul nama ibu tadi teh geus kaliwatan ieu teh. Buhun reuas geuning itu teh aya naon eta? Aya banner, aya spanduk gambar foto urangan. Tapi panitia teu aya nu megat ahlabas we ka ditu. Dina Sherlock teh cenah 10 menit deui ka lokasi teh. Si horeng teh lain alamat ieu Cigarugak. Jadi abdi teh balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Kan bae ngahaja dikitukeun teh ku Allah ngan muqaddimah mah urang cekap we kunuti payun, urang mah urang syukuran ka Allah wengi ayeuna alhamdulillah tiasa kempeleriung dina naon pangaosan judulna mauludan. Yuk bacakeun kalimah la ilaha. Sabab urang hidup di alam dunia itu penuh dengan uji, sing kompak penuh dengan coba. Baheula mah pejuang Republik Indonesia Teku Umar Hasanuddin Cut Nyadin sampai Haji Jenderal Mustafa Pangeran Diponegoro, ibu kuat iman teh nyang hareupan penjajah Jepang jeung Belanda. Urang mah penjajah Jepang jeung Belanda teu aya ngan sok aya nu ngagoda cek beja di lemur Susukan teh loba jurang-jurang kemaksiatan. Iya jig-jigan jurig. Nah, jaba ngareneng jaba di panggung nyebut juri gresok. Ngerakeun. Matak dilatih urang ayeuna ku dibere ku Allah ujian jeung cobaan. Tas mauludan teh sing kuat iman. Sabab lalaki sanajan nu sok getol ngaji, sarua iman mah kudu kuat da sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Jijikarana deui eta. Astagfirullah, aya di dieu rana. Cik hayang apal ngacung nu mana rana. Oh eta. Masyaallah randa terdepan. Uyos pakuwu di dieu aya randa darandana ge ngora keneh. Kapan janda teh randa teh merekna ge 4 rupa di abdi mah kategori randa teh beda-beda. Aya randa merek KTP kolot tapi pulen. Aya randa nu merek kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya deui randa nu merek Hitachi hitam tapi cihuy. Ngantong hayang lalaki ka randa nu merek Toshiba tos hideung bau deui. Matak ibu nu jadi randa tong era tong gengsikeun bae. Randa-randa ge nu penting mah ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah di mana aya ranangeuna. Iya ranangeuna cenah. Jiga nu geus ngasaan we.
Boro-boro ngeunah mun ngeunah ge laku atuh. Geus puguh pangna jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu paku oge sarua dijieun nama tinu barokah. Aya paku aya. Nu mana paku? Tuh paku cekek ta warga. Nya kaku nyebut bau atuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Tah bahagia keur ngaji teh kieu ibu abdi mah ningali ibu-ibu tertawa terbahak-bahak lepas suaranya hahaha. Beda jeung nu di ditu kieu we. Jigana ibu-ibu belah ditu mah keur loba pikiran. Abdi mah curiga jigana keur mikiran Mang Aang. Lain Aang Haji, lain Aang Asep nu aya dina pikiran si Ece mah itu teh Aang Suran. Naon si Akang keupay. Da ibu mah geus karolot bada jeung si Neng Santri. Neng Santriah mah kerja ratu cinta nu geus kolot kieu mah kerja ratu tempo. Nganitip Ece ye ari keur ngaji mah ulah sok loba pikiran, ulah sok loba lamunan. Keur ngaji mah bekaskan, kahayang naon wae ku ibu teh sok lepaskan. Peperihun urang di imah teh loba hulang-hulang. Ngajijikana hutang atuh. Cik atuh sakalian keur ngaji mah tong hulang-hulang. Tong loba lamunan, tong loba pikiran. Keur ngaji mah urang teh sing loba sedekah. Lain salah wae da Akang nu bodoh atuh. Salah wae kaliru eta teh. Ari salah wae mah mutlak teu bener Kang. Kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud. Mun sallu ala Nabi Muhammad. Yuk alhamdulillah urang teh bungah-bungah. Nah matak bisi ibu di imah loba kasusah mending init ngaji. Obat susah ngaji, obat galau. Sok geura tepakan aki atau etana. Obat susah ngaji, obat galau. Para rusing nyeri hate, rariweuh, cara rape, salaki leungit, teangan, geus. Salaki leungit ngaji. Sia teh mah salaki teh hirup kene. Kalau dipangajikeun Yasin. Teangan eti lain ngaji. Ieu ibu kita bahagia alhamdulillah panitia nu ngayakeun ieu acara suksesnya luar biasa. Jumaahna Masya Allah tepuk tangan semangat untuk para panitia. Segane. Sallu ala Nabi Muhammad. Bacakan kalimat syukur balikan deui alhamdulillah. Tukang son tribal na angkat alhamdulillah. Salawat salam ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan kalimat sholawatna sarerea bareng Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Neng Santriah nu cara rantik ibu tuh jara dicontoh aranjeuna. Naon contona? Baju bodas tiung bodas. Hei manusia yang ada di alam dunia, urang susukan kecamatan naon ieu teh? Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Hirup di alam dunia teh tidak akan selamanya. Neng nu dipayun ngangge baju gamis hideung burucak burinong. Ece nu make tiung kemang-kemangan berbunga-bunga. Tuh isukan mah geus maot teh moal dibungkus kuno hideung, moal dibungkus kuno beureum, moal dibungkus kuno koneng. Kabeh ge tuh jiga si eneng ku tiung bodas, ku baju bodas berbentuk kain kafan. Matak nu keur marake baju bodas ayeuna di mana maot teh tinggal ngurebkeun gampang. Cek si Neng Santriah teh cenah ulah wa kabu haji da abdi mangora keneh. Umur mah malaikat Israil mah bu teu bisa dibeda-beda, teu bisa diengke-engke, teu nu kolot teu nu ngora geus waktuna maot mah maot. Nu kolot sing tarik atuh kompak geura. Nu kolot
maot pakuwu oge milu nganterkeun aja maknya milu maot teu areling ek saha nu ngurus atuh nu maot we kabeh mararaot mah tingali iliku aja punten Bu ari itu pameget teh nu dikaropeh teh harirup henteu saes abdi mah ningali akama kalah Allahok we ningali pakuge kieu we jiga nu bogoh geura mugut si Oca mati tadi aduh meni kasea abdi maca salam ge ngajawabna meni tarik giliran si bapak-bapak geura kieu abdi mah bingung ningali lalaki mah geura ce disebut hirup da rehe disebut cengcelengan da usik disebut patung da udud sok dicek bisi teu percaya Ibu Araya repeh Pak tuhnya paeh nuju aya di alam barjah dalamun hirup langsung konek abdi nyebut Pak pasti ngajawab kulan da ieu marehe duakeun sing ditarampi iman Islamna urang susukan urang pangandaran sarua di lemur abdi kabeh di alam dunia mah moal lila moal salamina moal salilana urang teh bakal mah mata kade ibu ayeuna tiung teu sarua baju teu alakur ibu bajuna rupa-rupa tiungna rupi-rupi kajen teuing ibu nu penting mata semuludan balik ayeuna ngaji urang susukan tong boga panyakit paru-paru bisi ibu kabita ku seragam batur nu rupa-rupa jeung tiung batur nu rupi-rupi ayeuna mah urang sarupikeun hate Bu da Allah mah teu ningali kana baju Allah mah teu ningali kana tampilan Allah mah teu ningali kana pangkat dan jabatan sekalipun jabatan palang hiji palang dua geus we urang mah palangkakan cicing atuh urang bari tatakolan sanajan batur jabatanna S1 S2 urang mah S teler we lah mugun nu penting mah hate akurkeun ieu ce saruakeun akidah samikeun tanamkan kalimah la ilaha sok ibu ayeuna keur ngaraji dilepaskeun ku Allah nyawa dicabut nyawa ku Gusti malaikat Israil nu nyabutna tapi moal anyaka da urang keur macakeun kalimah la ilaha illallah lepas ibu nyawa ayeuna maca la ilaha illallah maotna ge husnul khotimah tong wa ka amin da sakaratna ge encan insya yuk urang baca sok ngang tepak ngang la ilaha illallah la ilaha illallah semuanya Muhammadur Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Rabbi bil Mustafa semuanya baca nu hoyong kenging syafaat baca sholawat waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad
nubeh katuhu wungkul tanpa terkecuali ikuti yuk bareng ya Rob. Tong ditepakan. Waghfir lana ma saya kasih nilai 70 nubeh dia. Waghfir lana ma saya kasih nilai 65 nubeh ditu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Kang Gerajak abdi matong era-era ih. Sok sing puguh rek nyora-nyora sing puguh, rek maot-maot sakali sing puguh. Sadayana balikan deui ya Rabbi bil Abalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. tong di ayeuna tepakan urang aminan abdi bade ngadunga aminan ku sadayana siap. Panitia sareng jamaah ngaminan naon ari ece encan doana keke heula. Panitia sareng jamaah mugi doana diijabah. Mugi ku Allah ditambih barokah. Ibadahna istiqomah. Ya Rabbi bil Mustafa susukan bersolawat ya wasi'al dina hawu manggih kacang polong melipadi ti pasir kirisik tuh pakuwu meniteureun melong ningali abdi mirip Dewi asik. Saya tidak butuh tepuk tangan karena saya enggak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran tikuwu? Ya Rabbi bil Mustafa semuanya baca sidana waghfir lana ya wasi'al karami munker ngaji itu kuwu geus ngodok. Masya Allah jazakallah. Hatur nuhun Pak Kuwu. Masya Allah, terima kasih Pak Kuwu. Aslina abdi tara biasa. Tara biasa dibere ku Kuwu sakieu. Cek, ya Pak Kuwu teh pupuh lemur papayung masyarakat. Nyontoan kawarga ka masyarakat ku kahadean. Sabab ieu artos nu 500.000 deki sabaraha itu nya. Artos ieu nu dipasikeun ku Paku salah sayosna ma'budun harta Paku nu dianggo ibadah. Sabab saur para ulama harta kita yang Allah titipkan, yang Allah berikan ada 3 bagian. 1 matrukun, ada harta yang akan kita tinggalkan. Da inget Paku marek maot ece. Ih saha nu moal atuh. Bu. Paku bade maot Pak Kiai bade ngantunkeun ngan ke heula para kiai mada pewaris Nabi ulah waka mararawat. Rek saha nu rek ngagantian ayeuna ece kiai mun budak ibu teu dipasantrenkeun ulama wafat meninggalkan susukan siapa yang akan mampu menggantikan Paku moal bisaeun jadi kiai. Tapi lamun kiai Paku nu ti payun maotna.
Kiai siap terdepan, garda terdepan, menjadi kuwu, jadi RT ge kiai mamampuheun, jadi RW ge kiai mamampuheun, RW jadi kiai moal bisaeun, mata lamun bisa manawar ka Allah, nu mau teh geus Pak RW we heula. Ngan lo eta RW. Gusti, di mana-mana RW teh baregang cok. Atuh dangarana ge RW ripuh wae. RT ripuh teu puguh. Mending kene jadi ustad mah ustad usaha tara anak deres. Ari paku maleung ayeuna maot oge geus gaduh harta, geus jadi pepelakan, ladang amal kebaikan, makbudun tak ieu dipake ibadah, da lain jang abdi wasilah syariat abdi mah nu nampina ku abdi bade disalurkeun. Paku abdi teh keur nyieun jalan lokasi di pasantren. Santri lamun hayang ka ditu ka dieu ulah mapai-mapai galengan sawah nuju dilegaan. Ieu teh butuh batu jeung semen. Semen teh ibu mahal, batu teh satreukna 1.300.000 kurang keneh ku. Ngan keheula abdi mah moal ka pakuwu, da Allah teh nyiptakeun alam dunia teh azwaja sapasang-sapasang. Aya awewe, aya lalaki, aya beurang, aya peuting, aya kaler, aya wetan, aya kuwu, aya RW, mah nya kuwu kahareup RW teu mere aca. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok ibu ge da teu sadar atuh ayeuna keur mulu dan torojol teh aya kenceleng kadinya tanggal liwat ka hareupeun. Crek ibu teh mere 2.000. Eta ge sesa poho-poho acan sasajajan pangangsulan. Ternyata ibu teh geuninganan data. Masya Allah. Aduh hatur nuhun Pak Haji. Abdi teh jadi gerogi. Di pasian acis ku aki-aki. Aki haji nuhun. Ibu tidak sadarkan diri mere dina mulu dan 2.000 perak teu pira. Sesa eta gejajan sosis bakar. Bari geus lecet-lecet acan. Ibu teh geus maot aya di alam barzah dalam keadaan gelap gulit. Sing bantuan atuh gelap gulit. Cahaya seetik-etik acan ibu teh poek abdi rek naros bu ari dikubur geus maot poek henteu duka apalan itu mah poek berarti ririwa tuh ece teh ya Allah menekat poek eueuh nu nyaangan tiba-tiba ece keur ngemut hayang di caangan terojol ada satu cahaya ibu menerangi kita di alam kubur menerangi kita di alam barzah ngan leutik cahayana ibu naros ka Allah ya Allah dari mana ini datangnya cahaya teu sadar cek Allah teh 2.000 atuh cenah Allah Gusti meuni leutik cahayana da bongan 2.000 alhamdulillah ari paku mah da ageng sakieu mah lumayan muhun ngan moal matak dina lega pakuburan pakuwu da kurang ke insyaallah ku sedekah mah moal ngurangan harta moal ngamiskinkeun moal ngabadaratkeun mana qoso malun min sedaqatin bal yazdad harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi harta kita tidak akan mengulangi rezeki kita bal yazdad ku Allah bakal ditambah ibu mah tong waka amin da encan merena oge insya sallu ala Nabi Muhammad. Maka atas mauludan teh ibu di dieu teh terpangpang aya tema teu aya dengan memperingati Maulid Nabi mari kita tingkatkan iman dan takwa serta menjadi pribadi yang berakhlakul aya foto di dinya bari hiji eueuh nu maturan atuh matak naon jeung kuwu renengkeun tah hampura ieu ka panitia sabab backgroundna masjid aya lampu ngagantung gambar masjid titip beres acara ieu panitia ulah digoler-goler teu puguh-puguh yeh abdi mah nyeri hate sok ece bisi ku ibu dipake moe pare engke teh abdi liwat ka dieu kasusukan foto urang keur dipacokan hayam Ibu, lamun ibu dalam tema berakhlakul karimah tas muludan tingali akhlakul karimah
dicontohan ku baginda Rasulullah. Sing kompak Rasulullah. Ku Syekh Ja'far diabadikan dina al-lebar janji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Lain ayat Al-Qur'an geulis nah geuning Allah. Sallallahu sok mun arek-arek ece pan dicontohan geuning dina YouTube oge di mana aya nu maca Al-Qur'an teh Allah takbir. Urang mah teu kudu kitu atuh sing kompak we arek moal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Rajeun aya nu ngajawab sallu alaihi bari gagaro. Sallu alaihi. Komo itu mah bari ngagayem bari nyapek. Ya. Bari nyang saya cik atuh ece. Urang teh nu dibacakeun teh eta teh urang teh maca sholawat ka Nabi sing sae. Bu. Akhlak mulia Nabi naon sadidal haya. Banget rasa kaisin, banget rasa malu, loba kaera, urang mah loba ngera. Hah. Loba ngerakeun. Dibere beunghar ku Allah sombong. Aya di dieu nu beunghar sombong. Ok, tarik. Aya nu beunghar koret. Siti Khadijah beunghar koret henteu. Tuh, dicontohan ku Siti Khadijah ibu. Semua harta kekayaan Siti Khadijah janda paling kaya di kota Mekah dihabiskan, dikorbankan untuk membela agama. Tah ibu ge kudu kitu turutan Siti Khadijah. Eueuh duit jang merena jual geulang. Sok eta nu boga kongkorong geura porosotkeun jarwal. Jang naon dikakawok, jang naon dipapake, maot mah ibu ti heula kongkorong teh moal dibawa maot. Mata abdi mah lain teu hayang boga kongkorong, lain teu boga duit ece. Maksakeun mah meureun kaduga meuli da bakal meunang duit ayeuna ti susukan. Ngan abdi mah teu kitu da pikiran teh ece. Pasantren boga budak santri yatim piatu seueur mah nya rek lapar. Kurang kudu ditanggung jawabi ece naon heeh di ayeuna di biayaan coba lamun abdi ayeuna sanajan salaki nitah tadi nelepon umi cenah urang ti susukan teh beulikeun we kana perhiasan atuh meuli kongkorong cenah mi abdi maka jenting ka salaki dorakakeun bae wani molotot teu hayang umi mah teu mung moal meuli kongkorong ladang ti susukan teh rek meuli batu jeung semen jeung keusik nya kunaon umi mah mikir atuh da abi teh ngora keneh ari umi mah geus kolot kapikir ku ibu tingali ceramah teh meuni kaluar kesang nu leutik jeung nu gede palebah di dieu dibere cai ge meuni harerang eueuh rupaan aya ieu larutan da meureun abi teh disangka keur barusuheun dibere nu kieu ieu teh air putih air yang amat sangat murah nya di dia mah kieu panitia teh ka Indomart deukeut ka Alfamart deukeut meuni eueuh yakul acan. Bu pan panyawat abdi teh usus ieu teh Bu teu hade ku larutan ari panyakit usus mah biasana ge ubarna teh ku Yakul pan cek dokter cintai ususmu minum Yakul setiap punten panitia abdi mah sanes nyuhunkeun ngawartosan. Ibu, Bu, awas apa yang mesti kita sombongkan di dia nu beunghar koret aya, nu beunghar sombong aya, nu miskin tapi loba omong aya, sarua lah saruana, cek nu miskin teh dah cenah si eta mah beunghar ge koret, ari manehanana teu mikirnya, keur mah miskin kabatur nyebut koret, manehana mah geura init kana muludan teu milu udunan ari senek hayang dua geura. Da aya nu kitu teh aya. Aya ujal mina ge di tukang dilipen ece. Naon nu kudu disombongkeun, naon nu kudu ditakaburkeun. Yeuh, sing loba ka era urang teh ku Allah segala dibikeun. Sanajan teu dipenta Allah mah bakal masihkeun. Ngan urang sing deukeut ka Allah, ngan ibu jeung bapak kudu era. Tanaga boga dibere kuat ku Allah, dibere kagagahan ku Allah. Nah, ari ka sawah suku dilengkahkeun meuni jauh mampu. Nah, ari ka masjid suku dilengkahkeun deukeut ngadak-ngadak lumpuh. Aya nu kitu. Aya teu? Bu,
Bu, lanjut. Kajen tepikeun ka jam 12. Ibu kajen, saya mah tidak kajen. Luar biasa, orang susukan mah dibawa ngaji tepikeun ka jam 12. Siap, kajen, kajen. Tah si teteh nu dipayun ge, siap, kajen, kajen. Daek tepikeun ka jam 12 luar. Berarti si teteh ieu mah ibu-ibu di dieu mah kabeh ge ahli ngabohong. Nah, anu kana disombongkeun ieu mah ini kana pangajian datang pangheulana sugan teh bener niat ngaosna. Pek terek pamer ku dunia nu teu sabaraha. Boga geulang hiji hayang we gagaro deket BET. Mah pura-pura ararateul pugu pamer eta teh. Aya nu kitu. Cenah si eta mah kunaon papanggih jeung jelema teh sasalaman wae. Eta teh keur pamer boga ali 2,5 gram. Geletuk mah ibu maot moal dibawa mata abdi ge teu hayang kabayang meureun ku lamun abdi balik ngaji disusukan meuli perhiasan leung lamun geus dipakena berbulan-bulan pek teh kakarek saminggu abdi geletuk modar salaki anu atoh mangi perhiasan kuring nu anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ngaji disusukan jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si besti nu dina grup WA mung pertemanan yang menyakitkan. Cek. Ya, nu boga mobil Innova Avanza tong balaga, nu boga mobil Alphard ayeuna ibu hirup tong kasasar, geus maot mah ditinggal. Naon nu rek dibawa maot ku urang, eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Tah eta nu make baju bodas jeung make tiung marun. Nah, ari ece maot kalah mamawa amal soleh. Ari amal ece rek dikasahakeun. Da soleh ge hayang babawaan atuh. Aduh, si Pak Haji teh kapalang bager nyamere duit nyamere yakul. Nuhun Pak Haji, abdi teh cager perih angen teh. Ngan dia punten Pak Haji panyawat abdi teh 2 rupi, riot mastaka. Biasana mah riot sirah mah damangna teh ku teh kotak biasana mah. Balik deui Pak Haji. Pak Haji saha ieu namina? Hah? Pak Haji Juki. Duki, hatur nuhun Pak Duki. Da urangna teu bogo atuh. Eta rana bogoheun. Manehanana meureun bogoheun. Tuh eta kade tah. Bu Haji hampura tah eta tarana tah. Bu, nu dicanak mah amal abdi teu ridho si ibu nyebut amal soleh. Ya ceu, demi Allah, soleh teh ngaran salaki abdi. Tanggung jawab si ece. Manya ece maot mawa amal salaki abdi. Engke salaki abdi mawa amal nu saha. Meureun salaki urang teh ceurik mimpiut ece. Ditanya ku malaikat man rabbuka, jawab soleh teu ngajawab. Alhamdulillah nuhun alhamdulillah. Ece tingali budak ngorak mere manya ece nu geus kolot teh era. Keur ngumara di alam dunia teh moal lila ece. 60 tahun yuswa nabi, mun ibu ayeuna geus 60 tahun umur kurang sapoe berarti sapoe deui disusukan teh. Hah. Cek. Urang nu bakal canak teh amal iba. Amal urang amal nu mana satu di antawisna sodakoh jariah dicontohan ku Siti Khadijah kaya teu sombong kaya teu balaga akang nu boga tanaga ece nu boga tanagi ulah bangga ayeuna ku tanagi nu mere tanaga teh Gusti tong disombongkeun sok ayeuna urang teh dina bulan Maulid Nabi komo ayeuna bertepatan jeung hari Hud sing kompak Hud bulan Agus urang sadana ge umat Kangjeng diciptakan ku Allah Subhanahu disimpan lain di negara Arab Saudi tapi di negara Arab di negara Indonesia matak titip ibu jeung bapak urang sing bisa ngajaga 17 rakaat ece lain 17 Agustus meuni hayang nakol ku mik dablok eta tah pakowo kumaha jadi aredan kieu 17 Agustus ari ece lamun aya adan ece mah tuluy ka lapang ngahormat
Agustus nah 17 rakaat lohor sabara rakaat kompak asar maghrib isya subuh salaki ibu mangul pare ku sorangan kaduga tak na teu cangkel ngan mun geus cangkel bisa diencangkeun nah kunaon ari ngangkatkeun leungeun dua bari teu kudu barang panggul di masjid Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh nu teu mampu jeung nu teu kaduga ili ku ece tu lalaki di ditu aya 100 urang nah dur waktu subuh engke bakal aya nu berjamaah 100 urang di masjid eta aya moal jurungkeun ku ibu salaki teh atuh sok paribasa lalaki cenah awewe mah lemah cek saha pugu lalaki nu lemah eueuh sing obat kuat jang awewe eueuh acak hidup awewe matak lamun salaki ece dititah berjamaah kalah lemah ku ece teh bere vitamin atawa ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu terus dibere susu makalah ngagenyel ece keur mah kedul keur mah teu daek salat berjamaah dibere pepentel nya ngagantel atuh naon RW sok Kang tas raja tas muludan teh ulah sombong gaduh tanaga gaduh kakuatan lengkahkeun sampean ka Mas mapai jalan kurang kompak balikan deui ulah make eta cicing mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid lemur cenah tuman eta teh salakina tara berjamaah jadi kalemur teu karasa capena sabab aya pamaksudan rek naon maksud ka masjid ibu ge ka dieu teu sining capek da gaduh pamaksudan jeung tujuan rek muludan ngan abdi mah teu bungah dipelongkeun ku abah-abah jeung ku aki-aki ieu ieu lain kitu cek bisi abah ti masalah niat ka dieu kunaon meni semangat kitu padahal teu katendaan komo lamun hujan rek kumaha eta panasiban teh akang si goreng semangat nanti imah kadi lain rek ngaji tapi akan kadi penasaran hayang ningali abdi awas Kang ulah kitu niatna tuh katingali bapa nu di tengah biasana kana pangajian rutinan mah di sarung kari-kari bade ningali mubaligoh geulis meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia yuk ku tujuan mah ku boga pamaksudan geus kuat hati keinginan mah akang init berjamaah dahayang ganjaran 27 dara moal benang kagoda moal benang ayeuna ku cobaan pasti akan kuat iman hujan angin dore-dare gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing ku pamajikan dicarampe da hujan belaan make naon leueur belaan mawa naon itek poek belaan mekel naon lamun leueur nyanak itek lamun poek mekel batre lamun hujan make payung maksakeun angkat ka alus henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid teu tuna we di luar payung nama tuna alus kumaha salaki di papayung ka jero masjid batur geus Allahu Akbar salaki mah kieu nyeng cerek di nyakel payung sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad dua ibu watawadu urang teh kudu rendah hati ulah som awas Kang tong balaga ka pamajikan Nabi Muhammad wae ka bojo tara balaga meskipun Nabi Muhammad bojona lebih tua usiana daripada Kangjeng Nabi na tapi tetap beliau menghargai istrinya panggilan dengan manja dan mesra ya Humairah wahai bidadariku akang tas muludan ka pamajikan kudu kitu pernah ibu ku salaki disebut ya Humairah nya moal da jebrag atuh da pamajikan hidung jaba suku jebrag cek salaki teh ya Humairah wahai bunga jewer kotoku ni karareung ibu bu datang boro-boro dina ibadah Kangjeng Nabi dina rumah tangga
hese nurutan Kangjeng Nabi jeung Siti Khadijah mah sok akang ayeuna ngamanja ka pamajikan teh mesra jeung pamajikan teh pedah baheula we keur bogoh keneh da pamajikan geulis keneh. Leres teu? Teu saeutik ayeuna lalaki ningali pamajikan geus butut rupana geus loba kokoloteun wajahna. Lain mah diubaran, lain mah di skincarean, kalah diamok-amokan. Cenah hirup teh menikat teu bisa dangdan. Hirup teh meuni mung pisan ngadangdanan awak. Eta cenah wajah meuni pinu ku kokoloteun. Akang mikir cantik teh perlu modal, Kang. Tah, ka kuping pakuwu ieu nu keprok teh korban ieu teh. Ari akang teu majarkeun meuli udud sapoe 3 bungkus 900.000 tah 3 bungkus. Geus ayeuna mah tong udud daripada dipake meuli udud bah bikeun ka pamajikan senangkeun bahagiakeun sina meuli skincare. Setuju? Iya mah ari usaha jeung nu kolot, usaha jeung pamajikan nu pertama, giliran pamajikan nu pertama geus kolot, geus wajahna berubah meuni pindah ke lain hati da Kangjeng Nabi mah teu kitu, Kang. Neangan awe hiji deui samaruk mun rumah tangga laki rabi boga pamajikan 2 trek bahagia teu adil mah kalah kasiksa, Kang. Di abdi ge aya nu kolot jeung nu ngora unggal poe parasea. Nu kolot dijengut ku nu ngora dijengut ku nu kolot. Abdi masuk kalah ngahuleung Gusti kunaon eta nu kolot jeung nu ngora parasea si horeng teh eta teh marebutkeun kanyaah ti salakina. Bodoh jawab pang tarik le si itu. Teu nu make tiung oren aca. Cenah marebutkeun nu kitu patut. Gelah-gelah teuing ningali rupana ge mun diparebutkeun. Marebutkeun kanyaah matak neng ya nu bade nararikan nu gaduh ayeuna pasangan nu gaduh pijodoeun ulah neangan nu kasep tingali salaki ibu gebu geus kolot mah lain beki kasep ala beki kasap neng cari mah calon suami teh nujud kompak nu tanggung nu gede perha nu gede kanyaah geus anu kitu deui nu kitu deui atuh tuh hayang gede nu kitu ai leuleus majang naon mau bisa dipake. Gede kanyaah. Ngagugu cinta mah cinta jelema mah moal lila euceu. Kunaon ibu diuk jeung salaki pajarau geus teu barogoheun teh teh. Ori engan nikah mah da keur bogoh aduh mani mung tingaleun jeung pamajikan teh unggal peuting dikeukepan unggal peuting didekap. Ari ayeuna mah ningali pamajikan akang da meureun geus kieu. Boro-boro malam Senin malam Jumaah ge giliran pasunatan lain mah dikeukepan pamajikan teh kalah ditapakuran. Salaki teh bari ngahulang ya Allah. Ieu teh kunti lain. Ningali pamajikan teh meuni kalah karareueung. Susu ditoel meuni teu oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Hei, Kang, syukuran hitung-hitung ada harba urat we lah. Aca, samaruk meureun salakina teh beki kasep lain beki kasep tinggal ibu salaki teh geus digarangi nang bubuk ayeuna mah. Suku jebrag huntu koneng tonggong hideung. Ngan urang kudu saling harga. Utami nama lamun akang hayang dihormati ku pamajikan, hargai heula pamajikan, Kang. Hei, tuh Kangjeng Nabi nyontohan. Istri gak boleh dilukai, disakiti, dihianati. Wanita ku salaki kudu dikuma dibahagiakan. Tong digawekeun. Yuh tas muludan ceuk. Gegeroh eta teh kewajiban salaki. Masak, nyanguk, ngepel itu urusan suami yang harus mengerjakan. Geus ibu teh da ayeuna mah geus rek merdeka, urang teh geus rek 17 Agustusan. Geus merdeka urang teh atuh merdekakeun diri teh. Ayeuna mah ulah ngararejokeun da bagian salaki, isuk mah caricing, wilujeng akang nyararangu. Setuju teu? Cok si bapak teh meuni kitu da pedah nu ceramahan awewe. Lain pedah ceramahan awewe da nyontohan Nabi. Kunaon awewe tong digawekeun sabab wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang tangan. Berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan boneka. Well. Kunaon istriku dibahagiakeun, wanita bukan diciptakan dari tulang kaki. Berarti istri bapak tidak pantas untuk diinjak-injak.
Kunaon harus dihormati? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Berarti istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Tepuk tangan untuk awewe. Hok daremo wece. Betah tas muludan teh ibadah istiqomah rumah tangga genah ngareunah tumanina da istrina solehah salakina ge soleh. Salakina pamajikan solehah, kuma istri nu solehah pandai menyenangkan hati suami, minimal ku bahasa ku dangdanan ku sikap ibu hareupeun salaki ngobrol ulah bari popolot sok aya nu kitu tara Kang rek teu popolotot kuma atuh da salakina ari ngeunah hayang ayeuna dahar hayang karik ngahuap baju hayang karik rap ngistrika cadu usaha henteu pagawean nguseup aya nu kitu doakeun salaki nu kitu masing buru-buru paeh paeh kedul mah oh ibu payunon caroge teh ulah jamed kena-kena salaki teu boga tuh geuning ngaku tah cewe matre bade aya duit ku salaki dibere duit saeutik saageng oge syukuri nikmati da geus teu kurang-kurang salaki berusaha kaditu neangan kipayah jang pamajikan jang keluarga dipasihan 10.000 alhamdulillah dipasihan 1.000 alhamdulillah sabulan 100.000 alhamdulillah ngan kali-kali matong alhamdulillah wae salaki teu balik-balik usaha jauh genep bulan bacakeun ina a atau ina kal kausar salaki hirup innalillahi kerneangan duit innalillahi salu ala Nabi Muhammad engke uih pangaosan uih muludan sing jiga Siti Khadijah manggil ka Nabi teh kumaha Siti Khadijah ya Rasulullah bahasana ge lemah lembut ya Rasulullah saur Kangjeng Nabi wahai ya Humairah ibu ge salaki tukang macul engke teh cek ibu teh ya tukang macul yo mah hareupeun salaki jamotreut, hareupeun salaki jamedud. Geus maulid Nabi matong kitu, engke balik ngaji datang ka imah, ibu hareupeun salaki sing daek ngadang danan diri, ladang ngaji maulid Nabi. Dangukeun obrolan salaki, eti lain ngadangkak. Da salaki ge lain atoheun keungeun sieuneun. Maknya balik ngaji dungkuk dangkak teu pararuguh. Can ge asup ka jero imah nalawang panto geus kieu bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung nya hidungnya tutung hade pican sifat bu awas nu boga imah gedong tong sombong nu boga imah jangkung tong adigung sadidal haya wa tawadu taterapkan tas muludan eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu sanage bakal maut itu orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa mati apaku aya kene hiji tuh aja ngajentul oh, persiapan amal sebelum datang ajal. Seueurkeun sedekah jariah jiga Siti Khadijah, ami urang salamet di alam bar. Lakonan salat ami urang menang rahmat ti Allah, selamat dunia akhirat. Bacakeun sholawat ami urang kenging syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hatur nuhun ka para panitia sadayana, ku abdi teu disebat hiji-hijina. Nu priyogi mah kebanggaan keur urang sarerea disusukan malam ayeuna keur ngaji judulna mauludan ulama maro bersatu mudah-mudahan ieu lembur susukan sing janten lembur anu leuwih maju lembur anu subur tur makmur baldatun thayyibatun warubun gopur ibu di payun aya senek nu beh dieu mah geus kari cangkangna wungkul ieu teh pengorbanan ti panitia nu disedekahkeun ka warga. Alhamdulillah mulia kacida ieu riungan ieu acara. Hiji amaro bisedekah tos dilebetan ku sedekah. Kantenan Pak Haji Duki tos masihan yakul ka abdi. Hapunten Pak Haji ku abdi teu dileueut bade dibekal we da inget ka incu Pak Duki. Ieu nu tos masihan sebagian hartana sing kapenak pahalana jaga di alam barjahna.
Ibu di dieu nu kadua amaro bi ma'ruf aya pangaosan. Datos biasa lain mulu dan wae. Di dieu sok aya pangajian rutinan aya. Solawatan aya, marhabaan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot mah ece. Maknya nu maraot tarahlil. Tah nu kieu teh aliran sesat. Nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud. Aduh, Abah bade ka dieu. Masya Allah, terima kasih Abah. Hatur nuhun. Sareng tisuna jazakallah. Gusti torojol atuh deui. Tagening Ibu. Hatur nuhun. Masya Allah. Ibu teh ngaliuk we mikir mah henteu. Bu, doakeunnya pasantren dirompok pendirina sanes abdi mah pengasuh pendirina mah pun bapak sareng pun biang di tahun 78 tuh Pak Haji mah tos uningan da kantos ka ditu Ibu non proposal abdi mah aya nu masihan di arah teu aya matara wantun nyuhunkeun geuning wantun abdi pedah we ka Pakuwu Paku najabah hideng insyaallah Paku salami ieu abdi ngabangun di pasantren teu pernah kenging proposal menang kieu we ka ditu ka dieu abdi ladang ceramah da cek pun biang ladang ceramah teh ulah dimubah-mubah sok jang sampeureun jaga di akhirat dianggo we pasantren Ibu matak alhamdulillah energi ngabangun deui piduana sing dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon cenah abdi teh hayang mere cek ece teh da cenah teu kapayun isin dengan 1000 ngan 2000 atuh matak naon ngagelarkeun sorban nu hoyong mah tapi aya ieu teh ece tageuninganan tadi di dieu aya pengumuman himbauan kangge warga masyarakat urang susukan saperkawis aya program kanggo pengadaan lahan pemakaman umum berarti akang ieu priyogi biaya ieu teh henteu priyogi sok engke gelarkeun sorbanna nya mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu jazakilah. Masihan 100.000 kaloh digentosan 1 juta. Di pasihan 50.000 Ibu nu 50.000 digentosan 500.000. Nu masihan 1 juta digentosan ku Allah 10 juta. RT mah RW mah amin mereh henteu gerak. Hatur nuhun Bu Haji hatur nuhun. Masya Allah torojo deui. Nuhun jazakilah sadayana pokona mah hatur nuhun sing kagentosan ku Allah anu langkung agung. Tak ieu mah kanggo warga sarena Bu, da maot mah urang teh bakal dikubur. Hiji waktos ece bakal ngantunkeun alam dunia. Pamugi urang sarena maot dalam keadaan husnul khotimah. Amin atuh. Duh, ieu mah sobatna Pak Haji Duki sapertosna mah. Hatur nuhun Pak Haji. Hatur nuhun Bu Haji. Masya Allah jazakallah. Jadi sedih. Aslina cek. Hatur nuhun teteh. Cek aya keresek tuh. Hatur nuhun ya. Aslina Ibu, aslina ieu teh. Hatur nuhun teteh, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ya Bu, satu kunci kita ingin bahagia orang tua. Ece. Abdi teh tos 4 dinten kaditu teh acan wangsul. Pas bade angkat da pun biang teh nuju ngalereskeun eta jalan anu bade dibangun sareng urang kali santri atur nuhun Pak Haji. Pun biang teh bari ngusap punuk ka abdi. Jung cenah nyai rek ngaji ka mana wae kumaha didoakeun sing hasil. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun jajan. Saur pun biang teh Ibu bari ngecelakeun cai soca. Sing hasil ti mana deui mamah mah iwati ngandalkeun nyai. Ternyata ieu doa indung nu diijabah, doa indung nu diijabah ku Allah. Digampilkeun ku Allah. Ibu rarido henteu ieu teh. Ikhlas dipaksa kapaksa. Sok tapi urang kudu maksa. Kana hade mah kudu maksakeun hatur nuhun saya nu tos marasihat. Doa orang tua memang tidak ada satu tolak pun yang diijabah ku Allah. Makana doa indung kanu jadi anak seukeut Allah batan silet dina pada aya tolak ijabahna sami jeung doa Nabi ka umatna. Demi Allah Paku abdi matara sugan ayeuna ku jemaah di pasihan kieu komo ku Paku nu sajena tara. Gara-gara ayeuna abdi nuju ngabangun di pasantren pun bapak pun biang bade angkat dilepas abdi ku doa. Tah ieu geuninganan Ibu jawabannya doa orang tua alhamdulillah.
Awas Neng, jangan sekali-kali meneteskan air mata orang tua. Ibu nugas beunghar tong sombong kakolot urang moal bisa kieu lamun eueuh indung jeung bapa. Sementara urang geus beunghar poho ka indung, urang kalah ngababukeun kanu jadi indung. Ridallah fi ridal waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Ridho Allah aya dina ridho indung bapa, bendu Allah aya dina bendu nu jadi indung jeung bapa. Ibu nu masih ieu sedekah jariah ka abdi terutami khusus kanggo pembangunan pesantren. Ibu mudah-mudahan sing ngocor pahalana ka ahli barjah orang tua ibu nu tos teu aya di kieu na. Matak lamun bade masihan sedekah teh ku ibu teh bade diselapkeun teh. Ya Allah, abdi tawasul ka Gusti ku sedekah ieu sing jadi nyengcelak pahala keur abdi, keur indung bapa abdi. Waladun salih nu bakal ngocorkeun pahala ka indung jeung bapa nu geus teu aya. Budak anu so, doana anak anu so, ibu ku sedekah jadi doa ngocor pahalana insya. Ibu hayang boga budak soleh tuh juga si Neng masantren. Tong gengsi anak bisa ngaji. Gengsi mah anak bisa nyanyi, rugi lamun teu bisa ngaji. Da dianterkeun maot mah teu butuh ku anak nu bisa nyanyi tapi kudu bisa ngaji. Ibu masuk alay bahasa kieu lah cenah budak di pasantrenkeun masuk budug. Si Neng geda sarua geulis teh jerona mah keur nahan arateul barudug. Kiai nu jara di kiai kori tukang ceramah sarua mantan-mantan barudug. Abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren ceuk. Maknya bisa ceramah ladang budug. Nyakeun bae Neng tong ngiri hate disebut budug. Budug-budug ge barorok ceuk. Di mana aya budug barokah? Insyaallah ku sedekah ku pangaosan ku silaturahmi ibu dina ieu wengi panitia berterima kasih yang sangat luar biasa. Saya tidak mampu membalas apa-apa, Allah nu bakal ngabalesna. Lamun urang tujuan karena Allah nu'tihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala nu berlipat ganda. Sok engke sholawatan gelarkeun sorban kanggo lahan pemakaman. Nyuhunkeun doa, alhamdulillah. Hatur nuhun atuh Bu. Hatur nuhun atuh. Ta ibu teh da bakal maot moal ditaekeun kana apan sageus maot mah. Moal ditaekeun kana inopa anger we kana keranda. Digotong, digolerkeun dina jero kubur, dibalikeun ku Allah ka asalna, diciptakeun urang tina taneuh ku Allah teh mata kula salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh cenah ge. Naon balik ka rek ngaliang ka was jangkrik. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam. Yuk. Ala toha Rasulillah. Salatullah salam. Sadena pamaksadan urang sing dikabul diijabah ku Allah kalangkungan sholawatan. Billah. Eling-eling dulur. Ibadah ulah. Berang peting ulah welek bisi nakaboro sadayana salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Horeng maut ngadodoho borosok di datang nate mereknya ho ngageretek ketaya tempo. Salatullah salamullah semuanya baca sholawatna Rasulillah. salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala baca sholawat sifat. Ya Allah sehatkeun jamaah urang susukan nu keur ngaos dina waktos ayeuna muludan, khusus kanggo para panitia, warga sadayana nu keur ngaraji, wargi sadayana nu keur thalabul ilmi, nu nuju dipasihan panyawat ku Gusti, sing diangkat panyawatna digentos niku sehat sapertos bihara-bihari. Ri wa diaiha wa ala lihi
wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana Ibu cicing tong wakat cengkat tong waka angkat satu acan dipungkas ku doa insyaallah bade dipimpin ku kiai setempat tuguning di tukang jurig mah geus ngajungjungkeun bujur da jurig masuk sieun ku doa ece matak teu aneh jurig masuk balik ti heula encan tamat doa matak lamun aya jemaah nu can doa geus balik ti heula eta teh ngaranna mingat ece manya jurig ngelek budak atuh. Cipejeuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan, pepejeuh pami marulih ulang upat ka awonan, sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan. Abdi bade teras ngabujeng deui ieu ceuk ka lokasi nu kadua ka Cigarugak. Abdi teh tos 4 dinten ka acan wangsul ka lembur, ieu teh abdi lalakon lalampahan teh 15 dinteneun. Wios teu naroskeun oge. Enjing bade teras ka Cikarang ka Bekasi pagi wengi na abdi enjing bagian di Provinsi Banten di Kecamatan Bayah. Akeun sing salamet, sing lancar. Tiasa uih deui abdi ka lemur tepang deui sareng keluarga sareng orang tua sareng murang kali santri sadayana. Ibu dikampelkeun ku Allah hakikatna dina wengi ayeuna syariatna ku para panitia. Mudah-mudahan panitia sadayana jeung warga sadayana sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.